mah teu cetok karena hutang api-api kok ditagi isumeto dasar jamarana kanjanan janji ikan karena hutang kedaek mayar bukti gelap di bentang darah buru-buru ini modal ngulong kaki betul matak boga hutang bye bye mudah-mudahannya orang dia mah balik jadi ulah lobahu ulang-ulang Dacan membuka Dacan muqaddimah ya Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wa jannatin 'arduha as-samawat wal ardu 'iddat lil muttaqin Sadaqallahul azim wa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat al hadis nu dihormat ais pangabdi pangajeng-ajeng pengatur waktos penata acara protokol MC nu dihormat ais pangabdi pangajeng-ajeng utamina kumpul lemur payung negara di tengah kepala daerah tersana bapak kepala desa memberi jasa mudah-mudahan doakan kurang Pak Kades doakan kurang Pak Kades mudah-mudahan Pak Kades ikut perangkatnya sing dipasihan ya Yesus amin iya mi rada lup-lup tinggal belit di jero Duki no DP hormat ente arena tuh akan lup-lup DP hormat sadayana perangkat desa MUI BPD LM LPM kaur kesra kaur umum cek kaur pemerintahan sadayana perangkat Pakadus sadayana sadesa Pak RW sadesa hari Pak Kades ijinya nah mata numual diberi ku Allah dua nu bakal diberi ku Allah dua awas jangan ngaji hiji numual diberi ku Allah dua kabege emut hiji numual diberi ku Allah hiji as-sultan naon cenah hartosna kerajaan kepemimpinan ngan dibere teh hiji presiden sabaraha urang gubernur hiji bupati pak camat pak kades hiji pak kadus di hiji kampung hiji betul itu mau dibere kepemimpinan kabeh pemimpin pasti hiji laras lamun kabeh jadi kades karena moal ketik kades moal abi kades eceu kades bener teh moal bener betul pasti pemimpin mah saun moal diberi kakabehan
Kedua, nu moal dibikeun ka kabehan naon? Ilmu. Ilmu moal dibikeun ka kabeh. Contoh. Tukang macul moal bisaeun jadi tukang kusen. Terus teh. Moal tukang tahu moal bisaeun ceramah, betul? Lamun kabeh bisaeun ceramah, bener moal? Moal. Betul? Berarti ilmu moal dibikeun ka kabeh. Ilmu tukang tahu, ilmu tukang macul, ilmu tukang son, betul? Ilmu tukang lain moal dibikeun ka kabehan. Ilmu masing-masing. Pak Kades ilmu pemerintahan, abi ilmu agama, Pak Kadus ilmu pemerintahan, sadayana tuh beda-beda ilmu, betul? Itu moal dibikeun ka kabeh. Kedua, nu bakal dibikeun ka kabehan anak. Mana? Hiji nu bakal dibikeun ka kabehan, hiji kasusah, dua kasen. Benar tak? Itu bakal dibikeun ka kabehan. Nu bakal dibikeun ka kabehan, hiji kasus, dua kasen. Contoh. Kasusah pasti bakal dibikeun ka kabehan. Nu bogeun bus Aradin. Boga susah mah. Susah bingung Pak Kades, pikiran bus can balik wayah ieu. Betul? Ece boga ka susah? Pikiran naon? Mikiran teu meunang BLT. Pasti kabeh boga kasus. Kedua, nu bakal dibikeun ka kabeh hanya tekasan. Ejep pernah senang? Boga kasenang? Ayeuna seuseuh. Betul? Ieu teh kasen mancing sabar. Di saat susah urang kudu sabar, di saat senang urang kudu syukur. Di saat senang urang kudu syukur, di saat susah dibere sabar. Atuh moal meunang ganjaran sabar lamun susah, betul teh? Aya soteh ganjaran sabar lamun manggih jeung kasus. Mending susah, mending senang. Jawab. Ya, contoh. 3 perkara. Anu kabeh 3 perkara bakal menang. Hiji 3 perkara teh bakal dibikeun ka kabehan. Ngan 3 perkara beda-beda. Contoh. Hujan badag ayeuna. Atoh teu? Mun dibere hujan teh tiluan. Mun dibere hujan badag tiluan. Hiji aya nu atoh, kadua aya nu amek, tilu nu biasa-biasa. Hujan nu atoh tukang bajigur. Benar teh? Tukang bajigur dibere hujan atoh teh? Atoh pasti bajigurna beak. Leres. Paribasa lamun keur hujan ngeunah meureun dihaneutan ku naon? Kadua nu biasa-biasa tukang baso. Tukang baso dibere hujan atoh halodo. Bere hujan ngeunah meureun mun diladaan, betul? Dibere halodo keur leung-leung kieu ngeunah ngadahan naon? Bener teh? Katilu anu biasa-biasa, kadua biasa-biasa. Katilu perkara amun dibere hujan, hiji tukang bajigur mah atau tukang baso mah. Katilu anu amek dibere hujan, tukang es. Bener teh? Tukang es atau teh? Amek dibere hujan lah, dibere hujan bedol bangkat dagangan aing. Tapi naras ece-ece boga salaki hayang tukang bajigur, tukang baso, tukang es. Tukang naon? Patak syukuran ke Allah Subhanahu. Nikmat Allah tos mungsur, teka bilang teka catur, kange jalmi nusok syukur. Nikmat Allah tamih makmur, amin. Namun urang syukuran nikmat bakal tamih nih. Teu boga sawah syukuran boga sawah bakal tambah sawah. Nah,
Akang boga motor syukuran boga motor bakal tamah-tamah motor. Baku syukuran boga majikan bakal tamah-tamah motor. Betul. Tawis kurang kami syukur ke Allah Subhanahu. Profesi jalma beda-beda ke punten beda-beda. Profesi abdi jeung Pak Kades benten. Pak Kades profesinya sing sabar ngurus rakyat nu ribuan. Betul. Nu beda sirah rakyat beda kahayang leres. Profesi tukang tani sing sabar daek buyeng di sau. Profesi tukang dagang sing sabar nungguan pembel. Profesi tukang ojek sing sabar nungguan penun. Profesi tukang ceramah sing sabar can serak macan menang du. Betul? Betul? Duit jalma pegang akibat kurang. Imareyot akibat eueuh. Nu maot oge pasti butuheun doa sia. Nu maot butuh duit. Maot mah betul. Katak sing gede kasabar. Ngan sabar bari ihti. Nu paling lipunan profesi. Profesi tukang nuan WC di pom. Mun can aya nu modal can menang duit. Jadi ngadaguan naon? Lu modal ha? Aya modal di pom sabaraha? Sabaraha? Modal di pom sabaraha? 2000 parkir motor di pasar sabaraha? 2000 kali 30 sabaraha? 60 ribu teh modal wungkul. Cik kira-kira 60 ribu di penta di madrasah dinia ece sok meretara sabulan. Sok meretara 60 ribu di penta madrasah dinia kerajengan sok meretara. Jawab meretara. Siap modal 60 ribu. Hah? 2000 dia matak singnya ka ajeng singnya ka ajeng ya kupikeun tiap panen kaajengan brek sakintal rokok sapak kosok tara. Astagfirullahaladzim. Nyaate kaajengan nya naon ajenganna bereun betul. Ajengan ge sok sodako kunaon sodakoda ku L. Ajenganna mere cacaan ka umatna betul. Teu bisa bahasa Arab bisa diajeng. Ngelak jam 2 dinia. Budak urang diniah di madrasah jam 2 ngelak hayang bisa bahasa Arab babun panto subakun janela goesun sepeda dorototun motor butut. Bisa-bisa nanti diajeng kata budak teh dititipkeun ka ajeng budak teh pasan tapi naras ka ece budak ece parawan geulis bukan budak parawan geulis nu datang duaan nu hiji mau mobil Pajero nu hiji santri pinter ngaji buk jabrik beli mana pilih Pajero pilih mah san tak aya lagu santri abi menang karang abi judulnya lagu santri versi lagu Tiara ya musikan jiwa anu islami salam napalkeun karapan ilmu ladan diajar leukeun teu aral hate jalembar tuhuh patut
sabar omong wajina bagja kade ulaan sombong pondok poho geno di imah ajan sedih ngomong tapi biruk tarapit hasut iri dengki sok mawas diri bersihkan hati urut karidoan megat Gusti Maha Suci dina tengah wangi gugah janari santri salamatan hasil rupa pamaksakan supaya jadi penerus generasi anu Islami objek santri bagjana bisa diucapkan oh satria indahna bisa dibayangkan janari santri munajat nyuhun ka ilahi rabbi keberkahan kita salamatan hasil rupa pamaksadan supaya jadi penerus generasi anu Islami omong santri bagjana bisa diucapkan oh santria indahna bisa itu lagu sang otak budak pasantren ya karaos ku abi sok aya kini ideologi lah cenah munang mas santen mah masa depan suram mas santen mah hese usaha cek saha abi unggah poe kikieuan kia putih kikieuan cek alhamdulillah bi amplop geus menang 3,5 kilo alhamdulillah mantep butuh amplop nu penting mah ikhlas kehe betul justru mun budak apal agama awasnya di saat ayeuna maksiat beuki kau di saat ayeuna beuki liwa latunya maksiat beuki mahabu ayeuna maksiatan eueuh punten Pak Kades zaman ayeuna kang maksiatan eueuh kabeh tinggal maksiat ku eceuk inung maehan anak aya anak maehan inung aya bapak merkosa anak loba incu ngamutilasi ini cacat di walang-walang aya bahkan aya pamajikan nyacat jadi salaki nyacat pamajikan betul nah alhamdulillah min dirancah kamari geus puluhan tahun rumah tangga
rumah tangga puluhan tahun eta majikan nu ngaulaan mang masakeun puluhan tahun mang nyesekeun puluhan tahun digerah puluhan tahun dicatat di warang-warang. Na'udzubillahi min tingali ku ayeuna. Oh ayeuna maksiatan eueuh tapi di aya maksiat betul. Ayeuna mah judi teh di kamar bisa judi ngaranna judi slot judi on. Oh tingali ku aja naon eueuh eueuh hayang balanya tinggal mencet dina hap. Oh eueuh balanya hayang geulis pesen na online pesen skincare nah aing ngetik fresh care atuh banget beureum KTG aya bakadus ayeuna hayang jukut teh aya pesen jukut dina on aya kabeh betul sok ku aja tinggal ya alam dunya beuki keung nu maksiat beuki nu ibadah teu mayem laras tingali ayeuna alam dunya beuki keung kabeh maksiat aya laras makana tanamkan paripurna pribadi iman king kuat ku jaman ayeuna mah iman nu kuat laras ulah wacen iman di mana paripurna pribadi iman kuat moal jali kilujat ulang homo udah tadi gadang tetap pengkus sinembah ka Gusti eueuh iman cing kanyenak maot pupus husnul khotimah amin ya rabbal sakitu nadoman mun jeung dipasieun datarkeun ibu-ibu sancan pengajian ya Allah abdi pasihan supados abdi isti kedua ya Allah abdi pasihan supados maot tah maot teh hayang kadana husnul khotimah otomatis iman cing kabawa dah hayang surga dibelina kunaon ku in jalma kafir beunghar ngan teu diberi naon teu diberi surga jalma kafir beunghar teu diberi surga mah bakal diberi ka jalma nu hoyong terang Pak Kades punten Pak Kadus sadayana ya di surga kupikeun di surga hiji laki engke di surga hiji laki bakal boga majikan 4.000 aslina di surga engke hiji laki boga majikan 4.000 otomatis hiji majikan susuna 2 berarti di surga bakal boga cohoeun susu 8.000 nenen terus nabarak aya bohong betul abi naros ka ece punten budak ece 2 hiji awe 2 lalaki punten budak ece 2 nu hiji lalaki 2 nurut mana nurut budak awe lalaki cing tadi nurut budak awe lalaki nurut budak awe punten lain cek abi cek Allah wa fisaluhu bi amain budak teh 2 tahun eureun nyusu budak awe mah nurut budak laki tapi ka aki-aki yang binyel atuh betul kapan carekeun laras tah hayang bisa meuli surga kunaon ku iman cing kacenah ku husnul di saat urang maut di saat urang raga pisah jeung nyawa ucapkeun la ilaha Muhammadun dina hate kuring iman lain anjeun iman kalah anjeun dina hate kuring iman cicing dina hate anjeun iman cicing tetep moal bisa lepas dibengket utali syaha singkiat iman urang teh singkiat tina sagala gogoda amin ngarahirup urang aya dina bagja amin bagja di dunya rejeung di ngarah urang jasa lebet ka sawargana Allah la ilaha
mata orang maot sing kajana pupus husnul penda kalau dua hiji minta naon paku istiqomah teh ajeg pancet moal ingut kaipunan moal gedag keanginan istiqomah boga duit teu boga duit tetep init ka pangaji istiqomah keur senang keur susah tetep init ka pangaji usaha maju bangku tetep berjamaah itu istiqomah ulah keur hujan eureun ngaji terus bere hujan seperti ge eureun naon eureun ngaji di urang mah punten di urang ngan hujan cai tapi punten lamun di Israel di Gaza itu hujan pelor terus di urang mah tenang bisa muludan boro-boro di Gaza mah di Israel bujang-bujang muludan karek ruku Allahu Akbar blum suara naon karek sujud Allahu Akbar suara naon petil karek tahiyat Allahu Akbar ketepak suara naon suara aing punya kuda punya jabrik kuda punya kuda digabis dadah mata penta awas cek ai istiqomah teh diibaratkeun angka sing seperti angka 9 sabaraha angka salapan istiqomah mun dikarikeun di potak non dengan 10 angka salapan sok bantuan ngitung hiji kali salapan sama dengan 2 kali salapan sama dengan 18 berarti angka nak hiji 8 sabaraha salapan 3 kali salapan sama dengan 2 jeung 7 salapan 4 kali salapan sama dengan 3 jeung 6 salapan deui 5 kali salapan sama dengan 4 jeung 5 salapan 6 kali salapan sama dengan 5 jeung 4 salapan 7 kali salapan sama dengan 6 jeung 3 salapan 8 kali salapan sama dengan 7 jeung 2 salapan kali salapan sama dengan 8 jeung 1 salapan muget salapan eueuh boga lian gaduh ya sabariji salapan hitung bisi bohong punten sok cabian buktikeun cepil liang mah sabariji socak jadi 4 pangamung jadi genep lamai sabariji jadi nu 2D mana kalian wes jeung 14 salah kotak penta hiji kedua mun paling mahal menta maot husnul bisa orang maot bisa orang raga bisa nyawa urang ucapkeun la ilaha illallah Muhammadur hoyong betul hati mah hoyong maot bagja hoyong maot senang hoyong urang kudaek berju di alam dunia kudaek cap aya capek di alam dunia aya perjuangan ayeuna aya maot bagja teh ladang capek urang daek ngaji ka pangaji diukcang pek kes tun lap saruan jang betul ieu teh perjuangan sabab urang ke di alam akhirat mun urang di alam dunya berjuang urang bakal menang bagja ti Gusti ya berjuang waduh omah musikan etang-etang reureuhnya abi nyanyi heula nya sabari ngaleun ngan ieu teh caina cai terang nya ieu cai nu murah berakit-rakit ke hulu berenang ke
sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian bersenang-senang. Pantosan pahit rasanya, manis rasanya, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Alah, ditamehan gitar musikal. Perjuangan aya rintangan, rintangan, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berjuang, berjuang. Waduh, penggemar omah betul? Ibu-ibu mau cium batik we. Alhamdulillah. Seri teh bekaskeun betul? Oh, itu kermubaran stres urang teh kuseun. Ya punten je. Mata dina akekah, nah ekah. Lamun akekahan budak, ekah mencit ekah, sunat ekah beda jeung kurban. Lamun kurban mah sunat dibikeun atah, ekah mah sunat dibikeun asa, dipasak ngan masakna bimat puhin. Kalawan bimat puhin dipasak bihuluwin, ekah mah sing sermu amis, bumbuna sing amis. Nurut buat marah budak amis budi. Oh, dibere bumbuna nu amis loba gula, budak teh moal pangi. Betul? Mata lamun jalma hasil budi eta kurang gula. Keur ekahna teu digula. Betul? Pan hayang budak lain loba teuing. Loba cukanya. Hasilnya budak teh. Ya makanya punten. Dalam hadis kunci tinggal jual ngaji sejarah, jual ngaji siap ngaji. Nah hadis kunci tinggal kantos Kangjeng Rasulullah pada amang ke neraka. Kangjeng Rasul hoyong ulin ke neraka. Nyawidi ke malaikat Jibril kuring hayang ulin ke mana ke neraka. Cik malaikat Jibril ulah Rasul panas neraka mah panas acida. Kangjeng Rasul maksa Pak Kades hayang Jibril hayang ulin ke neraka. Tapi jeung kuring nya disarangan ku malaikat Jibril amang ke mana? Kana neraka. Pas Rasul uruk salam Pak Kades ka penjaga neraka. Assalamualaikum. Penjaga neraka saha? Malaikat Malik. Eta malaikat Malik pas Rasul uruk salam sugan mere mudik sugan seuri hasem bakatut. Bakat kunaon? Bakat ku panas neraka, bakat kulilat deui cicing neraka. Mata lamun jalma orang buntur hese seuri eta kahebos musuh neraka. Lare. Lajeng kieu mah kisah nyata. Lajeng widi malaikat Malik teh kieu Jibril kuring urukan era nu dongkap teh ka kasih Allah, nu dongkap teh bagina Rasul. Era kuring baeud wae. Urukan hayang bisa seuri. Cik malaikat Jibril kieu heuh diurukan ku kuring. Mun anjeun hayang bisa seuri
ucapkan huruf makasih Allah. Huruf pertama huruf mim. Namun urang butuh seseuri, ya ucapkan huruf mim. Cara mengucapkan mim kieu, mimiti balem terus deh kan lah, mimiti balem terus seuri terus balem gitu. Mim. Mimiti balemnya, terus seuri, tuluy balem. Mim. Kita sok hiji dua tilu. Oke, hiji dua tilu. Mim. Bagi jeung kades. Mim. Bagi jeung RW. Mim. Oh, bagi jeung kucing. Meong sia. Betul. Ngan seuring kudu aya batur. Seuring kudu aya batur. Punten abdi ngobrol mun eueuh batur dianggap jalma naon. Kudu cai gitu loh. Abdi kantos je Pak Kades, abdi kantos ngaos di Lembang, di Bandung Cisarua, di rumah sakit rehabilitasi, rumah sakit orang gila. Itu hampir 7.200 gelok. 7.200 gelok. Abdi rewas kudu dongkap dulu sambut kudu. Kudu cager kehe. Is kudu gelok. Kudu gelok. Abdi taras ka aja. Ya, punten. Kupingkeun. Di abdi di pasir datar aya hiji pameget, hiji laki beunghang. Begeun kos-kosan 2 lokal. 62 kamar aja kos-kosan. Da warisan beunghang ti kolotna. Kos-kosan 62 kamar, mobilna 4, Yaris, Pajero, Alphard, Fortuner, sawana hektaran. Beunghang kacida ngan si eta ayeuna pakulon kidul wetan teu make calana gelo daek mah. Daek mah. Tuh, bener teh. Mun jalma gelo eueuh hargaan betul. Urang mata hayang dibere waras akal. Amin. Ya Rabbal. Ku akal manusia mulia, eueuh akal manusia hina betul. Jadi mulyana jalma ku akal. Jalma gelo teu wajib ka pangaos. Jalma gelo teu wajib sol, teu wajib ngaji, teu wajib kares. Teu mata aya sing aya sajalma sajodoh jalma teh. Oh, aya nu ngomong, aya nu ngadengek. Nu ngomong, nu ngadengek. Aya nu waras, aya nu gel. Aya luhur, handap, jangkung, gede, genut, panjang, beunghang, awewe, berarti jangkung, luhur, gede, genut, panjang, bodas, awewe, lu ngomong, lu ngadengek, sajodoh betul. Ece ge jeung salaki ece sajodoh di buminya. Aya ece sebagai pamajikan, aya akang salak pamajikan. Yang apa? Salaki sakna sanjung, lakna ladenan, kina ilungan, sakna sanjung. Ece cara ece sanjungun ece, pujian ece, ngadian goreng patut wajib disanjung suami ece. Awas ya, goreng patut sakumaha hideung salaki, puji ieu mah salaki hideung black. Kemenang salaki poek kapan maghrib. Suami teh salaki sakna san. Aya baheula keur bogohan emot ce. Baheula akan jeung ce bogohan ka sabtu. Oh, ecek akal deh kieu nyanyi ka ecek. Banyak bunga di taman, cuma satu kupeti. Banyak anak perawan, cuma nyai yang cantik. Ayeuna masih kene gitu teh. Boro-boro. Keur panganten bage geye, betul? Keur panganten masa lagi di hareup padikan tukang gedebut labuh imut gebis ambis. Keur panganten gebis gebis, betul? Keur panganten bage geye boga itu mah jauh-jauh. Terus boga itu masih aki di hareup ini 20 meter tukang. Jeung ini aki antosan
kumaha cek si Aki tuturkeun ku sia koyot gedebluk lagu Aki bis cek si Aki kumaha dulu ulah gitunya rumah tangan sing pakai truk itu terdekat sehidup semati janji kita sehidup semati makanya ulah yang jauh di salaki selalu ulah yang jauh dia majikan awas rumah tangga sing saling jaga saling rasa ku tak bisa waduh sini jauh musikan lagu rock lagu jabring pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini, coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa. Jauh darimu dan tak bisa. Lalu mau apa lagi kalau kita sudah tak saling mengerti? Sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi tapi ku tak bisa. Kita itu ada cinta, betul?
Mata makanya urang diuk di dieu punten. Urang sadaya cari di dieu atas dasar naon? Dasarna cinta. Mata ngayakeun pangaji cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan baginda Rasulullah. Bersama satu cinta, bersama satu waduh. Apa jeje? Bersama satu cinta, bersama satu betul sini ini apa lagi? Terus ngan cinta harus dibukti. Mun cinta bukti karena cinta pal, karena cinta mon. Ulah mencerong kawin aku juga. Mana bukti lah ya orang lain diuk jang, kes, tun, lat, kajen cangkel ki asal menang rahmat Gusti, kajen cangkel ki asal menang bagian di Gusti. Tayi cangkel teh bengon. Bukti cinta kita kepada siapa? Allah dan baginda Rasulullah. Nah, cinta ke Allah, kurang bodek ibadah. Cinta ke Rasul, kurang bukti kudu maca so. Ya, lamun di bumi ejek keur masak mau sholawat. Keur ngageres cengek mau sholawat. Allahumma sholli. Keur nyeusehan Allahumma sholli. Keur nyapu Allahumma sholli ala Muhammad. Kenyusuan budak Allahumma sholli. Tiap tenyot, tiap budak nenyot susu sholawat barokah. Lamun nyusuan budak lamun nyusuan salaki. Benar tak? Terus besok para dah susu mah kudu dikenyot. Astagfirullahaladzim. Ngan lamun kopi hideung susu mah bot. Mata kamu ngajengan yang motok beres sumbangan kehet. Beda. Susu bodas, aqua mah her. Mun kopi hid. Mata lamun punten Haji Roma kopi nyanyi. Aya lagu gini. Apa laguna? Lagu Oma Irama kopi kieu. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita kan ku bawa lari, tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada kopi, di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri, kopi di manakah kini, jangan kau sembunyi, kini kau tak datang lagi. Halo, alhamdulillah Kang. Tinggali, kita pengorbanan. Panitia berkorban, tinggal itu di lebet mah. Aya kue bolu. Kapan ho, bener. Berkorban, kue bolu, tinggal lapis, dia mah eueuh. Alhamdulillah. Ulah Kang, ulah. Heureuy tengah heureuy. Heureuy menyang ajeun bari ngopi. Atau saja bias. Tengah heureuy. Kapan saja doa. Alaki awel, luhurhan, kopi jeung leuheut. Biar kopinya. Semakin dingin kopi, semakin hangat percakapan kita. Alhamdulillah. Well. Bye.
punten. Kita itu punya cinta, tapi cinta kudu dibukti. Ece cinta kalah kudaek ibadah, cinta ka Rasul sing daek ngaos sholawat. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi berkahnya sholawat musibah diangkat, amin, dikabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, amin, diakui menjadi umat dan mendapat syafaat, amin, kelak di hari kiamat bahagia dunia, amin ya Allah, kelak di hari kiamat bahagia dunia, amin ya Rabbal. Hayang bahagia dunia, hayang bahagia akhirat. Hayang daunga poe ngadoa sapujagat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Urang hayang bahagia lain dunia hungkul, tapi parat urang hayang bahagia tapi ka akhir. Da urang teh bakal inna lillahi wa inna ilaihi. Urang asal ti Allah bakal balik ka Gusti, urang asal tina taneuh bakal balik ka imah ijem nya. Pos cacing kana taneuh. Ka imah ya. Betul. Raja-raja mati, orang pintar mati, orang kaya mati, orang miskin mati, presiden mati, gubernur bupati, pak camat, pangresa pak kades, sing panjang amin. Kalau bagus si itu mati, tong diberi eltek, bakal jauh sing emut, urang teh asal tina cai anu hina, engke bakal jadi bangke anu hina, emut, urang tina cai anu hin, bakal jadi bangke anu hin. Urang asal tina cai naon, tina cai mani hina teh, hina sok lah, lamun dagang, mau ember, barade cai mani, ayo mual lain beli sia, cai mani hina, kita bakal jadi bangke nu hina, sok bangke hina kumaha, bangke jalma mau Allah tadi pulung, betul, bangke hayam dipencit goce hayam, bungkus ku tarigu jadilah precikan, bangke jalma bungkus putarigu, mual, usah urang tina cai nu hina bakal jadi bangke nu hin, maka urang hayang bagja ka Allah menta hiji iskariman au mujtahidan, hidup sing mulia atawa maot sing maot syah, hidup mulia maot syahid, ulah hidup hina maot qongit, betul, hidup mah hayang mul ulah hina, kuma mulyana hirup sing sering ibadah ka Gusti, hate deukeutkeun cinta ka baginda rasa cinta pasti pada makhluk yang bernyawa, takkan walau sampai akhir masa eta renung enak falas dulu merdu pakai cengkok renungkanlah coba falas aing mulai
seni aja pakai seni punten iya organ seni lain organ seni gitar seni ece kerudung seni aya kerudung denai aya kerudung naon kerudung Rabbani aya kerudung Cassandra aya kerudung Teh Nini aya kerudung Jablay aya itu seni abi buhuk jabrik seni tingalik seni aja tinggal aku aja nganggo gamis di gamis online make gamis variasi ta aya batik ke dieu aya modelan ini seni terus make sorban sami aya hideung deui we acung hideung seni menang jelasikeun buhuk jabrik kopiah jangkung kaca panon hideung jamot jawab katakeun kana jadi kasep teh Biasa. Jadi lucunya. Kasep. Yang penting hoki coy. Abi mah penting rumah satu pati kasep tapi hoki. Abi pun tiap setor kapun bojo, unggal setor ka majikan, tiap setor eusi amplop teh 4 juta. Bukan dijaga, amin. Alhamdulillah. Oh, tapi naon? Najan salaki ece pangalas leutik hargaan ajenan kacape salak. Bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu harus dengan apa? Dengan kecintaan kita kepada suami. Cinta bukan karena harta, cinta bukan ekonomi, cinta bukan karena kebutuhan dunia seksual, tapi cinta semata-mata maradzatillah milarian kariduan Allah Subhanahu. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, bukan langit, bukan bumi, bukan pula waduh bawa nyanyi apa bawa ngaji aja tiap nyanyi apa bawa ngaji kebiar sok dibaca Quran Al-Quran fungsinya 3 makanya Quran 3 fungsinya 1 Quran Iqra untuk dibaca kedua Iklam untuk dikaji ketilu Ikmal untuk diamal hiji bacaan sok diamal tara cobaan tuliskan ayat abi Bismillahirrahmanirrahim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyat asa rabbuka maqaman mahmuda tuliskan surah Allah jam nyanyi becus pinter mana jadi bapak pengarsa bapak teruskan Bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kumawi mata kenapa perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala mungkin cek Sunda kunaon awi ciptakan lain dari tulang sirah itu karena perempuan tugasnya bukan untuk jadi peming kedua kunaon perempuan diciptakan bukan dari tulang pundak tulang tapak karena perempuan bukan untuk jadi beban keluarga awai mana tulang punggung awas tulang punggung mah salak nu ngaresikuan salak nu nganafkahan salak nu nyesahan salak nu gegeh salak nu masak salak nu ngasuh budak salak tepuk tangan berkah naon tugas awe cek Allah 2 hiji tugas awe was-sholihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah was-sholihatun ari awe nu solehah mana hiji qanitatun nu turut ka salaki cek salaki nyeuh nyanyi wayah nak nyeseh deui wayah nak masak deui wayah nak ngepel deui
wayana ngederoh deui isuk-isuk nyeseuh beurang nyangu dah yang betul mata nyeseuh jadi istri yang soleh akan jadi suami yang nu solehan itu mah tanya ke ajengan bisa aya bujang dia aya kene bujang di debet aya bujang aya hidup tanpa cinta hampa bro asli mah betul ya betul pilih milarian istri pilih hidup bujang jangan istri yang soleh nu solehan kumaha jangan nu geulis lain tengah jamin gelis makanya solehah syukur-syukur secara ulang bunter gelis rupat gelis hat amin amin da urang bunter mah mun resiko saletik tarang caprak betul osok tara kupingkan Siti Aisyah bojo Rasul pernah dipasang nampak Rasul 1.000 rupiah. Siti Aisyah pernah dipasang resiko ku Rasul 1.000 rupiah pun kudu kurang. Siti Aisyah dipasang 1.000 rupiah apakah dengan bangga disuhun mun-munan. Bari pok ya Rasulullah, nuhunnya Rasul saliranya kene ke api. Masih kene masian nafkah ke api, mudah-mudahan rezeki jadi pasien ke api sing teh bakal modal paduan tiasa lebat kana surga Allah Subhanahu wa taala. Waduh amin. Beres 1.000 bener mudah kaos kartit. Amin waduk serok beres 1.000 amin waduk paling ngacaput bari nyanyi kacida piraku resiko ke dapur sapoe amin waduk betul nu soleha nu kumaha nu geulis lain nu soleha nu jangkung lain nu bodas lain leuheung geulis bangor geulis leuheung ieu geus hideung caketruk penek busakel hirup pegang hakur buduk hirup deui naon billah ini mudah-mudahan urang bunter mah ibu-ibu sadaya istri soleha ya rabbal setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri soleha. Oh nyanyi apa aja ini? Atau kayak lagu nahaku naon nu geulis loba nu guru. Op jangan nyanyi heula nya sekedap etang-etang ngareuleukeun ka capek. Nah, lagu naon ya? Run. Panona alus, irung alus, bibir ditempot di hareup digigir mati.
mudah-mudahan bunga nu ayeuna sing kapenang kabingan di akhirat. Ya Rabbal. Demi Allah bakal jadi saksi ieu bunga-bunga ibadah. Oh. Nu ditiung hejo ibadah, tiung bodas ibadah, tiung hideung, ngunyang-ngunyang, nangkep tukur, usuan budak, ngo HP, hantos ya, ngo HP ibadah, dudutan ibadah, tak punten-punten, aya 3 perkara, Pak Kades. Lamun ini ke pengajian diberi 3 perkara. 1, ini ke pengajian cek Allah wa ghasyiyat humur rahmah, bakal dipinuhan rahmat Allah, amin. Kaduana ini ke pengajian wa hafatul malaikah, akan dilingkung ku para malaikat. Malaikat heureun mun katingali ku urang ieu malaikat heureun. Naon tugasna malaikat ek nangeui dosa urang. Eta dosa urang dipikeun, dibawa ku malaikat ka laut, teu laut montong ka dieu. Bawa ke kebon montong ke dia heureun. Malaikat bingung bawa ke pengajian, aya nu mantaukeun ngaji dipikeun ka setan. Mata abi ngadoakeun nu balik di heula sing dibegat juri. Kadua, katiluna nu ini ke pengajian wa anzara bihi sakinah, akan diberikan ketenangan. Mantap tong aneh, mun ini ke pengajian sok enutan, erek ke dibere. Dagawena hees sugan teh kuku punguntir nu cicing dina gawir sugan husuk keur dikir si horeng keur ngadah. Paribasaan ajengan meuli nyerep cenah pangaosan keun nyerep dahdir. Betul. Da pengajianna bari siap ngaji, mau nudutan, mau cangkel, mau pegel, mau kesel, mau tuduh, mau balik. Hawa ngaji macang, sing dari hawa ngaji macang, pek, kes, se, tun, tinggal dalam hikam, palingan cerita hikam. Rubbama atau mana atau rubbama atau hartona sesekali jalma ke Allah diberi beunghar segala aya brok jengkol brok bengong diberi awak cager beas nyaeur duit seueur tapi karena ibadah malali dari kalau rumah bertingkat mobil mengkilap duit berlipat tapi karena salat mata trongkoh kol kalah morongkol barinya nyok. Dinonya botol gitu trangkoh kok kalau merongkol barinya nyok duk beduk kalau merungkut barinya nyok awas menjorang ya si Ece masuk gitu enu kanyut konten kula makan nyengir eta bahasa kanyut jorang teu bahasa kanyut jorang teu henteu bahasa kanyut main jorang tapi Jawa geuning kolot urang baheula neuneun duit dina kanyut tapi teu jorang di banyak aya tanyakan tepung Sukadana aya pasir pasir naon pasir kanyut jorang teu henteu geus paribasa bakades kene biji aya urang bunter jalma urang bunter eraan kacida paribasa sia mah kanyut diteuneun dina karang aya urang bunter kuping aya urang bunter awewe urang bunter awewe ngan eta awe teu eureun kawin bunta gabjel lagi pan paribasa sia mah hamur mata lamun awe cuk cerek kawin wae teh hamur bener teh ngan ceuca sensitif ngadenge kanyut teh inget kana usul lato-lato bener teh kok bikin heula apaan cek sinen minyak lantung minyak tanah nu gantung pasti
dengkeun heula ya eta nu kupingkeun eta nu gantung kena bisa nyelametkeun tina terkaman maung dongengna dengkeun aya aki-aki keur ngalasuluh naon aki-aki ngalasuluh leuweung keur kusak-kusuk ngumpulkeun suluh di leuweung dirancang torjol maung datang burubas maung datang si aki leuwas ada yang burubas maung disada si aki kang eta leungit pangajian teu mikir 2 kali becil lumpat bakat kutarik lumpat sedangkan kebek eta si aki ti kosewatkeun akal nyungsep kana euy sidah dihanap jumbo ti luhur jalanan rosot pan guntang gantung otak torjol maung datang itu aku maung teu murag-murag hijau maung buah pir ngora keneh kalah gedut hitut mata kurang bujur hideung eta teh kahe bosku hitut iis ya betul Allahumma sholli wa sallim wa barik kata kurang bagja bunga jalma ini kapan ngaji mapai jalan satapak ngajuk-juk kapan ngajian ya moal modas we mata Pak Kades ya kupingkeun Kang Haji Darso nu nyanyi eta teh maotna kacapean gara-gara mapai jalan nyangan mawar teu kapagi wae mawar modas teh ngan untung maotna husnul khotimah dina hamparan lamun Mbah Surip maotna ripuh ngagenong sok nyanyi geulaang tapi aing laku mawar bodas etang-etang ngeureuhkeun capek ujung ngono lagu legendaris mapai jalan ngajuk-juk ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan izat anu maha eman rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa nu penting mah niat suci sejarek tolabul ilmi supaya menang pangarti pikeun pibeukeun diri jadi insan nu sajati tugas ka pangeran Nabi alhamdulillah sejak Allah sing laku barok amin cair pemangula turun ngaji pemangula tinggal ngaji jalma teu boga pangarti hirup moal jadi aji di dunyana bakal rugi akhirat menang ka nyeri pemaula turun ngaji pemaula tinggal ngaji jalma teu boga pangarti hirup moal boga aji di dunyana bakal rugi akhirat menang ka nyeri nu teu acan nyawer teh Pak Kades Kalurah kapan milik moal kai lihir ditarik milik moal kai lihir geuning pernah ngupingkeun sinden nyawer kieu aya kidung sawer sinden kieu tapi pernah nguping ceuk sawer ceuk tukang sawer ngidung milik moal hili tukang sawer bagja mah moal pala geus diatur di ditu
dituna bangsa Pakades nu kasep nu ganteng nu soleh nu bager nu berehan mana kapayun. Alhamdulillah. Pakades sing aku barokah amin. Pakades sing barokah Yesus amin. Barokah rinti amin. Barokah ngemban amanat amin. Jadi adil amin. Aduh alhamdulillah. Hilik wapa hilik bagjama wapala geus diatur jadi tuna bangsa Pakadus. Nu bager, nu berehan, nu soleh, nu kasep, nu bodas, nu pinter. Alhamdulillah. Ayah. Alhamdulillah Pak Kadus. Bingung alhamdulillah. Singkat. Mantuk. Oh, aduh ibu nuhun ibu alhamdulillah. Cair. Bensin maka tutup. Sing lagu barokah. Cek sinen milik wabah hilik bagyamah wabala geus diatur di tuna pangarsa PRW Cimacan nu kasep nu ganteng nu soleh nu bager nu bodas nu gagah nu berehan ulah nyumput. Oh. Injingnya neketek kami. Milik wabah hilik bagyamah wabala geus diatur jadi tuna bangsa kuku. Oleh mohon ya Allah mohon barokah. Amin ya Allah. Bingah. Pak RW Cimacan. Ibu kubu. Atur mohon ya. Mudah-mudahan sing nuhun ibu bagja. Betah aing bagja. Abdi ngadoakeun sing barokah rezekina. Sing kagentosan ku Allah langkung-langkung berlipat ganda. Sing kapendak di alam dunia parat ka akhirat. Ya Rabbal. An kadek mun ka abdi sok mere punten kaajengan setempat ajengan di dieu punten ya abinya awas singnya mah kaajengan nu deugeut di dieu kaden kaajengan di dieu punten langkung-langkung berehan kaden sabab budak urang dididik diatik ku ajengan setem tek hajat paturan moal ka abdi demi Allah anger kaajengan nu deuk moal ka kuring moal ka pasidatan moal anger ka nu deukeut tek hajat paturan ajengan bang macakan surat Maryam, surat Luqman, Yusuf Al-Muqtabarok dipimpin teh ku ajengan ku kuring kuda ke ajengan hajat 7 bulan wanang ajengan pangieun kengeran budak di ngeran ku ajengan mun hayang budak soleh namian mun budak kali homaget namian budak kali lalaki bere lapat Muhammad atawa Ahmad atawa Hamid atawa Mahmud. Lain Mahmuda lain. Mahmuda ini. Hiji budak laki kawitan kulapat Ahmad, Muhammad, Hamid. Ngan namun Hamid pakades make Abdul. Habdi dengan Asmaul Husna. Abdul Hamid, seperti Rahman, teman Rahman unggul. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Jabbar, Abdul Hamid, Abdul Rauf, Abdul Manaf, Abdul Malik. Namun Muhammad jeung Ahmad teu kudu make Abdul. Mun awe budak awe kawitan kulapat Siti. Contoh bojo Rasul Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Maisarah, Siti Muaisirah. Bonten Bakades. Bojo Rasul sabariji. Rasul kudu bojo sabariji. Rasul bojona 11. Ngan Rasul seseurna nyandungna ka nini bojo Rasul nu parawan sajalmi Siti Aisyah yuswana 8 tahun
Siti Aisyah nu parawan bojo Rasul kan hiji yuswana 8 tahun Siti Aisyah seseueurna nini Siti Khadijah 40 tahun Siti Sofiah bojo Rasul pakades 78 tahun Siti Maimunah 81 tahun bahkan Pak Sefuna bojo Rasul namina Siti Juwairiyah dipanggilna Jejujuk Jeju ya hidup Jeju hayang tenang bojo Rasul Siti Juwairiyah yuswana 102 tahun Siti Juwairiyah bojo Rasul yuswana 102 tahun Siti Juwairiyah aslina orang Nigeria berkebangsaan kulit hitam seorang putih raja kabayang kulitna hideung jaman di mun dibunter moal teu siga monyet jengkolan berarti bener lamun Rasul nikahna sunatnya poligamina sunat tapi lamun urang nyanungna semata-mata lain karena ngabantu tapi non karena syahwat betul urang mah moal mungkin nikah kan ni aya budak ngora kawin teh ini dah hayang warisan betul punten begitu malam pertama betul undur goyah wah kamar undur wah isuk-isuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun betul eta Kang pengumuman parantos mulih karomatullah saha pangan dengan laki betul ternyata karacunan susu kadaluarsa dah kawin kan ini jadi orang mah nikah lain karena mardatilah semata-mata karena kebutuhan libido seksual lain karena Gusti mata kurang semata-mata hayang sesuatu nu barokah semata-mata hanya karena al pengajian niat karena al rumah tangga karena al usaha karena al pejabat karena al kabeh tapi ini kadieu karena duit ya kupingkan dalam surah Yasin tinggal pasti hafal yang kupingkan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum ready ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum apal hatina kupingkeun hartosna ittabi'u pek tuturkeun ku arajeun hatina ittabi'u pek tuturkeun ku arajeun saha manjalma tuturkeun ku arajeun saha man mubalik tuturkeun ku arajeun saha man kiai saha man penceramah saha man ajengan tuturkeun ku arajeun mubalik penceramah ajengan la yas'alukum ajron nu tarnanyakeun ajron buruhan tuturkeun ku arajeun seorang kiai nu taranyakeun masalah buruhan amplop cek uing pang goreng patut kiai nguruskeun amplop ngan nu leuwih goreng patut menang kiai teh mere besi alhamdulillah mata semata-mata maradotillah milarian karidoan Allah subhanahu urang sing ikhlas karena Gusti la ilaha illallah Muhammadun kita lihat dulu Kang ya sekarang sudah jam 11:30 sebentar lagi ya lanjut kajian uing serak kajian uing lulus kajian uing gempor kajian uing modal doakan abis sing sehat amin abis doakan sadayana sing paranjang yuswa Pak Kades sareng reng-rengan ibu sadayana orang bunter sadesa sakecamatan mudah-mudahan kursi di pasien paranjang yuswa saya amanah pasien rezeki barokah salaki sing soleh ece sing soleha budak sing soleh-soleha ya Rabbal hayang budak soleh mun hayang budak soleh cenah sing sol kata punten mun hayang budak soleh ece contohan ka budak aleh teh kieu neng pager jual angkat ke madrasah neng ditiung biasakeun sing buni tiung pager ieu mah budak make tiung hidungna make kolor aya di kitu dah begitu aya
Mana jalan mana? Mana jalan mana? Utiung bareng. Ya, aja. Punten Kak Kades, ya punten. Ayo ditiung tadi dari wungkul, ditiung oleh ayeuna wungkul. Wajib ditiung teh kapan saja. Wajib ditiung teh kapan? Puncak sunah la ilaha. Jeung saha? Di mana? Dina hulu. Ini di mana wae? Ulah di mana wae ditiung mah, di mana wae kumpul tempatna. Ini di mana wae tiung mah kumpul tempatna tiung mah keur sirah di mana wae. Anting mah kerja puguh tempat yung gersir anting kerja beli ali kerle beli kasur kerbentak jeng tak kekes beli kasur ini error ya keren beli kasur tapi percanten ayat Pak Kades ayat ibu-ibu urang punter ayat dongeng ibu-ibu urang terus beres ibang terus rapi kita ibu-ibu orang bentar sok lidunya gerohon dengan katuhu sesuai dengan kencang pas ek hanyat pan mudun kalebaknya ek hanyat kang ajengan nek ibak mudun pas sarong jeung ajengan teu ditiung betul ping-ping ngaborek lah tung-tung anu nyelap tengah pinareun mual geuning heeh ku leuwas ku ajengan benak jeung ajengan teu ditiung leuwas da rek teu karasa ku leuwas cak kerohan cak seuseun leungeun refleks nyambut anu pake tiung putar begitu aya tiung lain ciri santri lain ciri istri kiai lain ciri pinter ngaji tapi ciri istri berbak istri nutara ditiung isukan bakal digang luhureun seuneu hurung kitu penuh tinu tiung mata aya laguna kerudung putih. Aya kerudung putih? Tiung putih aya? Kerudung putih. Seraut wajah cantik musikan? Lagu kerudung putih. Abi panresepna favorit abi lagu Roma Irama. Roma Irama mah setiap peristiwa dijieun lagu. Aya orang bunter di pipireun teh takal cau di luar batur dijieun lagu. Teu pira tang kadeu di luar dijieun lagu. Nyanyi ngacapruk jangan ditebak. Karena itu punya orang. Aya orang bunter, pemuda orang bunter keur naik motor tarik pakat ku tarik naik motor hadapun Roma Irama nyanyi rem tangan setelah ya aya wajahmu bersembunyi kau cantik lagi anugerah tapi bukan karena itu aku cinta pantasan juga bukan karena itu aku sayang padamu kau hiasi diri dengan budi kehadirat ilahi Remna tiada ada lagi yang membantah sinar keindahanmu memancarkan cahaya dari setiap
hijau mata kerudung putih bersinarnya di kerudung ngan ditiup awas ulah enak wungkul nya itu teh wajib kapan saja dikira wae kapan saja ulah sotek keur diangir mun keur diangir lagi urang barasa tiuna nah pendidikan ka budak naon tah mun hayang soleh pendidikan utama adalah di rumahnya al ummu madrasatul ula cek Rasul al ummu ilmu eta madrasatul ula pendidikan yang utama di bumi masing adalah waktu yang paling lama di rumah sebagai kepala rumah tangga termasuk ibu pemimpin rumah tangga suami anu ayeuna urang nyaba usaha salaki tapi eueuh boga tanggung jawab ngadidik budak di bumi masing sok kepatahan ku eueuh neng bager mun neng hidup mah disauran ku batur istri ngawalerna kah beda jeung laki mah kulan nya sing apa Sunda beda akang punya oi kos tarsan kulan gitu akang kulan beda laki mah kulan lamun awe ngajawab lan cilaka bisi aya ngaran iti orang Sunda di Sunda tinggali mun Sunda bener sok retrek ulah malaweun mun bener Sunda retrek di Sunda ini itu aya ge sancan juk aya ge wah mun Sunda ulah malaweun retrek ge jung torolong terek jut kuniang goleda malaweun ge jung terong terek jut kuniang goledak rekut kecewer borsot bener Sunda ngomong betul orang Sun mata berbahasa Sunda yang baik di Sunda yakin ayam bahasa sakit eta budak keur diajar lalengkah suku punya halu ulah nyalakeun halus ya nu diajar leumbang naon suku punya halu diajar lalengkah suku tak mudah-mudahannya orang ngadoa kalau subhanahu wa ta'ala iriungan sinjatan riungan hina barokah kela ye naroskeun waktu ye aban wae ngadeng geus lanjut setengah 12 Pak Kades ya dugis 12 nya da sekedap deui lohor nya lohor sedap deui mudah-mudahan ya ngalangkungan jemaah pangasama ayeuna minta Allah hadirin ka Allah segareun maksadan segareun tujuan urang maksud dunya maksud urang hayang dunya jeung akhirat ijabah Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan riungan sinjat wasilah riungan binuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal tapi itu ulah awas pengajian kudu saimbang aya waktu tertentu apa komo lamun balikna jabrik beres naos jabrik Pak Kades punten abdi buhuk jabrik tapi hate Hello Kitty tapi di luar mah kos mau wah di imamah kos